Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sabadana netepkeun puji ka Gusti Nu Maha Suci, sholawat miwah salam didugikeun ka junjunan alam panutan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sadayana, urang lajengkeun hanca nu katuna kamari masih ngabahas rukun iman. Rukun iman teh aya genep, hiji iman ka Gusti Allah, dua iman ka malaikat Allah. Ayeuna rek neraskeun rukun iman nu katilu, kaopat, kalima sareng kagenep. Wa bi kutubihi, teraskeun wa kutubihi sareng kapirang-pirang kitabna Allah, wa rusulihi sareng kapirang-pirang utusan Allah, wa bil yaumil akhiri sareng kana poe akhir, wabil qadari sareng kana papasten, khairihi nusaena qadar, wa syarrihi sareng awona qadar, minallahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala. Rukun iman nomor katilu nyaeta iman kana kitab-kitab Allah. Nu kudu diimankeun ku urang kana kitabullah teh punten diantawisna kitabullah teh kalamullah, anu ayeuna mah diantawisna Al-Qur'an. Tah urang imankeun kana Qur'an bahwa Qur'an teh kalamullah, dauhan Allah. Nu mana ieu kalamullah asalna teh qadimun, kalamun qadimun. Atuh nu kudu diimankeun ku urang teh goibna. Maksudna goib di dieu goibna Qur'an. Nu diimankeun ku urang lain kertasna, lain tulisanana, sabab kertas mah menang pabrik kertas, ai tulisana menang percetakan. Mana atuh nu kudu diimankeun ku urang? Diimankeun ku urang teh goibna Quran. Mana goibna Quran teh? Ayat 3. Hiji, Quran teh kalamullah, nu mana ka Quran teh asal nama teh dituma Quran teh bila sautin bila harpin, bahwa Quran teh teu aya sora, teu aya tulisan. Lungsurna Quran ka Kanjeng Rasul, lungsurna Quran ka Kanjeng Nabi itu teu aya sora, teu aya tulisan. Nah kumaha atuh bisa ngartos? Itu sakersana Allah. Punten matak wahyu pertama nu diturunkeun ku Allah ka Kanjeng Nabi surat Al-A'la. Al-A'la kan di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu tabahasa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu kujujunan geus jadi rasul. Iqra di dieu lain baca, sabab naon rek dibaca. Da teu aya sugan malaikat ka Gua Hira teh mawa borpan henteu, sugan mawa tulisan henteu. Justru wahyu pertama anu teu aya sora, teu aya tulisan, euteup kana manahna Kanjeng Rasul, nemean nampi naon, nampi wahyu Kanjeng Rasul geus kahartos. Ngan masih bingung nyarioskeunana, bingung nyaritakeunana, matak saur Kanjeng malaikat Jibril dibimbing, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dibimbing ku malaikat Jibril. Ucapkeun ku anjeun Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kalawan nyebat pangeran anu ngadamel. Itu kumaha waler Kanjeng Rasul ka malaikat Jibril, ma ana biqori, kuring teu bisa ngucapkeunana, lain teu bisa maca kade. Pan loba ayeuna mah nu wantun nyebutkeun Kanjeng Rasul bahwa nurutan zaman jahiliyah bahwa Muhammad itu Nabiul Ummi. Nabiul Ummi di dieu teh cek jahiliyah mah bahwa Nabi Muhammad teh teu bisa nulis, teu bisa maca. Pan loba ayeuna nyebutkeun ka Kanjeng Nabi, ka Kanjeng Rasul majarkeun teu bisa nulis, teu bisa maca kade. Ieu teh Rasul. Kanjeng Nabi geus boga staf sidik tabligh amanah fatonah, ipatonah teh pinter.
ai kanamian pinter punten moal aya kakurangan. Rasul makan patona maunya aya nu pinter teu bisa nulis teu bisa maca. Geuning eta dina tadi mah nabi kori kuring teu bisa maca lain teu bisa baca teu bisa ngucapkeunana wahyu pertama nu katambi ku Rasul ngan Rasul kana namean. Itunya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq lengrek Kanjeng Rasul teh pingsan. Sampai digubragkeun ku malaikat Jibril digugahkeun gugah deui Iqra deui sampai 3 kali. Mata Quran mah dibimbing ku malaikat Jibril. Itu. Punten Rasul lain teu bisa nulis teu bisa maca tapi tara nulis tara maca kade. Nu teu bisa jeung nu tara benten bahasa. Cara nu beunghar, nu loba duitna, loba hartana, loba sawahna. Itu tara macul. Lain teu bisa macul, grasok asongan loba sawahna, nu tara macul, bisa macul bisa, ngan tara macul. Kanjeng Rasul ge lain teu bisa nulis teu bisa maca tara nulis tara maca naon margina tong boroning anu aya tulisan Kanjeng Rasul nu bila sautin bila harpin teu aya sorat teu aya tulisan Kanjeng Rasul uninga terang Kanjeng Rasul gitu matak didinya nu kudu diimankeun ku urang teh lain iman kana kitabullah nu kudu diimankeun ku urang lain kertasna lain tulisanana kertasna mah menang pabrik kertas tulisanna menang percetakan lamun bener nyitakna dibukukeun lamun salah nyitakna pasti dipiceun ka tong sampah leres. Nah berarti naonna goibna Quran kalamullah mata punten ketika aya kertas Quran sacuir di madrasah di bumi sacuir gular goler cana ku urang disuhun taklim kana Quran lain kana tulisan kana kertasna tapi kanu goibna ieu Quran anu asalna kalamullah nu asalna teu aya surat teu aya tulisan kalamun qadimun la yumallu simau kalam nu qadim hiji tah goibna Quran teh nomor kadua nu kudu diimankeun kana Al-Qur'an teh nyaeta goibna Quran kadua mukjizat bahwa Quran teh sebagai mukjizat ti Allah nu paling istimewa kasaha kajunjunan mukjizat paling istimewa ka Kanjeng Rasul nyaeta Al-Qur'an. Tak aya dina salah sayos kisah ketika kaum jahiliyah haritah yang mencemoohkeun ka Kanjeng Rasul ngayakeun lomba mun bahasa ayeuna mah festival ngan festival di dinya di ditu mah siiran mun di dieu mah disebutna lalaguan da apalna Kanjeng Nabi Muhammad mah teu pernah belajar ka sakola teu sakola bakal naon sedengkeun di akhlakna pangsaena dipikat turut tujuan gegeden kure sarek mencomohkeun rek ngawiwirang Kanjeng Nabi dionang sadayana ahli-ahli siiran tampil beres tampil alemprak barungah tah terakhir Kanjeng Nabi maksud mereka para panitia gegeden kure teh rek naon ngawiwirang Kanjeng Nabi bade mencomohkeun ka Kanjeng Nabi tapi kumaha hasilna begitu Kanjeng Nabi naik kana naon kana panggung menempa panggung nu tadina manehna rek mencemohon begitu Kanjeng Nabi naik dibacakeun weh Al-Qur'an di antara wisna surat Al-Qari'ah mal qari'ah sedengkeun Quran bahasa Quran kan kalamullah anu grammarna bahasa Arabna moal anu bisa ngelehkeun grammar-grammarna mata ahli-ahli bila gua ahli syair kalang ngerek termasuk panitiana pinsan sadayana nguping naon eta aosan Kanjeng Rasul Quran tadi teh tah itulah salah sawiosna mukjizat Allah anu diturunkeun ka Kanjeng Rasul teh mukjizat nu paling istimewa nyaeta Al-Qur'an matak nu kudu diimankeun ku urang lain tulisanana lain kertasna tapi goibna naon goibna Quran nyaeta hiji kalamullah dua mukjizat atilu nu kudu diimankeun ku urang teh nyaeta goibna Quran di antawisna hikmah Quran teh ngandung hikmah sesuai dina
Al-Quran wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun. Jeung kami nurunkeun kana Al-Quran di antawisna janten lanoh itu. Tilu rukun iman teh hiji iman ka Gusti Allah, dua iman ka malaikat Allah, tilu iman kana kitabullah, opat iman ka utusan Allah wa rusulihi sareng ka utusan Allah. Kudu diimankeun urang ka Kanjeng Rasul punten sok sanoh zaman harita jalmi nu iman ka Kanjeng Rasul, aya Kanjeng Rasulna, penak jeung Rasulna tetep gaib. Sadayana rukun iman mah gaib. Ka Allah gaib, malaikat gaib, kitabullah ge gaibna kudu diimankeun teh yakinkeun gaibna termasuk Rasul. Gaibna Rasul mana gaibna Rasul teh bahwa Kanjeng Rasul teh gaibna hiji maksumun. Diriksa dijamin tong bujeng-bujeng nutus dipidamel nu teu acan dipidamel ge tos dijamin ku Gusti Allah dihapunten ku Gusti Allah. Dua gaibna ieu Rasul teh ngagaduhan setap kata Nabi teh setap sidik tablig amanah patonah nu tadi teh kade Rasul mah sidik moal bohong gitunya mau bohong Kanjeng Rasul mah pasti benerna apa yang disampaikan ku Kanjeng Rasul mah bohong itu wajib urang kudu ngayakinkeunana. Kadua Kanjeng Rasul teh tablig nyampaikeun moal anu disumbutkeun ku Kanjeng Rasul apa yang disampaikan. Mata Kanjeng Rasul mah basyira wa nadhira bisaan nyampaikeun kana beja nu pikabungaheun jeung beja pikasieun itu disampaikan ku Kanjeng Rasul moal anu disumput-sumput. Oge Kanjeng Rasul amanah terpercaya moal hianat Kanjeng Rasul mah itu terpercaya Kanjeng Rasul mah. Oge patonah pinter nu tadi teh pinter mah kakurangan. Jadi kade ulah wani nyebutkeun Kanjeng Rasul teu bisa nulis teu bisa maca kade. Patonah Rasul mah patonahna Rasul pinterna Rasul itu mustahil bodona pinterna Rasul itu moal aya kakurangan. Punten mata ulah waka Kanjeng Rasul misalna aya ibu bapak ibu misalna ke di sakola ngerumpi misalnya ibuna abdi mah gaduh murang kalih pinter di SD teh juara ranking hiji di sakola teh ngan putra abdi mah teu bisa nulis teu bisa maca batur percayain moal boga budak pinter ranking hiji di sakolana tapi teu bisa nulis teu bisa percayain batur mah moal atuh mah nya nu pinter teu bisa nulis teu bisa maca komo deui ieu Rasul pan patona Rasul teh wajib pinterna itu manya Rasul teu bisa nulis teu bisa maca kade Rasul mah sanes teu bisa nulis teu bisa maca tapi Rasul mah tara nulis tara maca naon margina tong baroning nu aya tulisan tong baroning nu aya soraan bila sautin bila harpin teu aya sorat aya tulisan Rasul uninga opatah nu diimankeun teh oge punten mata nu disampaikeun ku Kanjeng Rasul teh sidik tablig amanah fatonah gitu sampaikan Kanjeng Rasul mah bohong na punten cek Rasul di antawisna aqimus shalah adegeun salat kari-kari urang teu salat punten panu nyampaikeun mempromosikeun salat Kanjeng Rasul kari-kari nu mawa beja Rasul nu mawa beja salat teh Kanjeng Rasul kari-kari urang teu salat cing punten pandangan bab iman jalma nu teu salat teh kumaha punten cek bab iman mah eta jalma nu teu salat teh nganggap teu bener ka Rasul. Pan Rasul wajib benerna mau disampaikan ku Rasul bener kari-kari urang naon teu salat berarti sarua jeung nganggap teu bener ka Rasul ari jalma nu teu nganggap teu bener ka Rasul jalma kumaha punten sahadatna batal sahadatna kudu dipoek diomehan deui leres cek ilmu fikih mah jalma teu salat teh dosa tapi diukur ku bab iman teu dosa ngan saluhureunana kumaha saluhureunana nganggap teu bener ka Rasul ai jalma nu nganggap teu bener ka Rasul berarti syahadatna kudu diomehan deui gitu. Jadi apa yang disampaikan ku Kanjeng Rasul sidik wajib benerna. Itu nu kudu diimankeun ku Kanjeng Rasul. Nu diimankeun ku urang bab iman ka utusan Gusti Allah terutama kajunjunan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalima wabil yaumil akhiri sarang iman kana poe akhir. Maksud poe akhir di dieu teh hayu nyebutkeun poe akhirat punten. Simkuring mah sacerewelena ieu kitab we wabil yaumil akhir teh iman kana poe akhir
Maksud poe akhir di dia teh poe akhir di dunia. Moal panggih deui ajeng poe tegasna ngimankeun kana maut. Mata kalau banu ngahartian poe akhirat teh sedengkeun ari gerbangna akhirat teh maut. Maut teh awalna akhirat, akhirna dunia. Matak al mautu babun. Wa kulun yadhuluha, maut teh gerbang menuju akhirat. Wa kulun yadhuluha, sakabeh jalma pasti bakal asup ngalaman kana eta gerbang akhirat. Tah punten bab iman nomor kalima urang teh kudu ngimankeun kana poenan akhir, poe akhir di dunia moal panggih deui jeung poe da di akhirat mah moal aya poe. Mana aya poe teh panon poenya di dunia, di akhirat mah paling ge poena aya 7 gitu. Di akhirat mah caang padang narawangan. Paling aya poena ge 7 meureunnan jarak 14 meter satu mak. Tah nu kudu urang diimankeun ketika jalma ngimankeun kana wabil yaumil akhir sim kuring gaduh kayakinan jalma moal wani nyeun doraka nyeun maksiat. Naon sababna? Misalna aya jalma seorang tukang maling. Ketika manehna rek maling, ketika rek maling ingat teh kumaha mun kuring maling rek maot. Nah, rek tulus malingna moal. Rek nyeun doraka kumaha mun kuring begitu doraka maot tulus nyeun doraka na moal. Matak rukun iman di dia wabil yaumil akhiri, iman kana poe akhir punten. Poe akhir di dunia moal panggih deui jeung poe matak poenan maot. Sadegeun tadi geus diterangkeun kamari bahwa maot teh babasaan. Mana nu maut, mana nu moal maut. Ari nu maut mah kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap awak-awakan pasti bakal ngalaman ngasaan kana maut. Mana nu maut? Ieu kurungna, jasadna asalna tina taneuh balik deui kana taneuh bagian bilatung, tah itu nu maut. Tapi sing emut bahwa urang teh nu moal maut, mana kuringna mah moal maut, ruh mah moal maut. Can aya bejana, ruh maut hanya pindah ajalul ajal pindah bibin dahanu tadi teh likuli ummatin ajalun, setiap umat ngagaduhan ajal, ari ajal teh finah fa idza jaa ajaluhum, di mana sumping ajal kaeta umat la yastakhiruna saatan, moal bisa dipundurkeun sajam oge wala yastaqdimun, sareng moal bisa dipajukeun. Mana tuh nu ajal ieu kuringna atawa ruhna? Ai jasadna mah kurungna mah bagian bilatung, ai kuringna mah bagian bagian balitung tah ieu. Gade mata ku urang kudu dihadiahan tiap malam Jumaah teh lain ngaduakeun nu mautna, tapi nu pindahna pan ti payu diterangkeun bahwa nu di alam kubur, di alam barzah teh aranjeunna teh harirup. Kitu nyahoeun ka urang nu aya di alam dunia, ningalieun ka urang, apal ka urang cara urang ningali kana jero TV, mun jero TV teh apaleun ka urang, nya kitu deui nu jero kubur aranjeunna nyahoeun apal ningali ka urangan, urang teh apal ka aranjeunna. Matak nu didoakeun ku urang teh lain didoakeun nu mautna, tapi didoakeun nu hirupna, didoakeun teh nu pindahanna. Wabil yaumil akhiri, iman kana poe akhir di dunia atawa iman kana poenan cekleuk tah. Sedengkeun poenan cekleuk teh awal menuju akhirat, akhir di dunia. 5 tah kagenep. Wabil qadari khairihi wa syarrihi, utak kagenepna rukun iman teh iman kana papasten khairihi nu saena ieu papasten wa syarrihi sareng awana papasten minallahi taala ti Gusti Allah taala. Iman kana papasten sae sareng awon ti Gusti Allah punten. Ari bab iman nu lebah sae mah rata-rata narima jalma teh, tapi lebah awonna tah nu jarang narima teh. Tapi lamun jama benar-benar iman kana papasten punten bakal ngabanungan kana naon sabreh nu bukti teh ieu teh papasten ti Gusti Allah. Contoh jama nu iman kana papasten mah contoh saperti jalma keur lempang jetruk ti tajong moal dicarekan tah batu moal amek-amekan kana taun nu ngalungkeun batu, ieu jalma teh naon iman kana papasten, oh ieu teh tina suluhina di dieu kieu ayeuna abdi bakal ti tajong, beres moal naon moal ngamek berarti ieu disebut papasten anu awon. Atanapi urang teu tua teu dosa ujug-ujug jalma gantawangan nu nyarekan ka urang geuwat bab naon bab iman mah, oh eta teh jalma teh ngahaja dikitukeun ku Gusti Allah. Keur naon dikitukeun ku Allah?
Kitukeun ku Allah tengah aja eta jalma teh ku Allah da digerak-gerikeun ku Gusti Allah keur nguji keimanan urang sejauh mana urang iman kana papasten ti Gusti Allah. Ketika urang yang ingat kana papasten mah bakal seuri. Gusti abdi nampi ieu teh papasten ti Gusti, ujian ti Gusti, abdi dicarekan ku eta jalma teu puguh-puguh teu tua teu dosa. Naon sababna? Itu geus dina suluhina abdi kadah iman kana papasten anu Allah khairihi wa syarrihi. Itu bab iman insyaallah. Iman kana naon papasten punten, iman kana papasten anu sae sareng nu awon sakabeh mungkin wungkul tapak kudrat iradatna Allah taala. Sakabeh perkara moal lepas tina naon, tina tapak damal Allah. Wa kullu syai'in bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin pama minhul mapar. Segala sesuatu nu tos ditakdirkeun ku Gusti Allah hiji oge moal aya anu nyengsar. Sadayana moal lepas tina tapak damal Gusti Allah. Hadirin jamaah sadayana rupina pangaosan dinten ayeuna cekap sakitu nerangkeun rukun iman. Aya genep iman ka Allah, 2 iman ka malaikat Allah, 3 iman ka kitab-kitab Allah, 4 iman ka utusan Allah, 5 iman kana poe akhir, 6 iman kana papasten nu sae sareng nu awon minallahi taala. Eta sadayana papasten teh ti Gusti Allah taala. Mudah-mudahan ngabahas rukun iman secara pintas, mudah-mudahan keimanan urang semakin mantap. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.